Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kesempatan ieu abdi Radina Kodelia bade nyaritakeun sinopsis singkat tina carpon anu parantos ku abdi buat. Nyaeta judulna Rahasia di Ruangan Musik. Dina hiji peuting di sakolah, saurang murid kelas 11 kapanggih maot di ruangan musik dina kaayaan aneh. Kajadian eta ngabuat sekolah gempar pisan. Satpam jeung guru musik jadi pihak anu dicurigaan sabab maranehna teh katingali di sakuriling tempat kajadian dina peuting eta. Sababaraha sobat korban kaasup raka mimiti naluntik pikeun manggihan bebeneran di balik kajadian eta. Sanggeus sababaraha poe kapanggih deui bukti anyar. Hiji rekaman sora tina HP korban anu esing siga anceman. Awalna panaluntikan teh ngarah ke satpam, tapi bukti CCTV nunjukkeun yen manehna teh teu salah. Lila-lila kacurigaan teh ngalih ke guru musik, sabab dina rohanganna teh kakunci. Terus jeung barang nu aya getihna. Raka beuki panasaran jeung yakin aya rahasia anu disumputkeun. Waktu manehna teh naluntik leuwih jero, kapanggih bukti anyar yeun dina salah sahiji sobat korban. Nyaho kajadian sebenarna. Dina dimanipulasi ku guru musik nyaeta Pak Arman. Nah, Pak Arman jadi dina teh pikeun nutupan kajahatanana. Parman teh teu hayang reputasi sakola rusak lantaran waktu eta sakola teh keur siap-siap ngiluan lomba musik nasional. Tungtungna kabeneran kabuka. Pak Arman kabuktian salaku dalang utama pembunuhan. Sedangkan dina ngan ukur dipake minangka alat pikeun nutupkeun kasus eta. Nah, duanana teh ditangkap ku polisi. Ngan dina menang hukuman leuwih hampang dihampang lantaran tuluy ngaku. Ti saprak harita rohangan musik jadi tempat anu dianggap angker. Lain lantaran aya jurig, tapi sabab eta tempat kungsi jadi lokasi kajahatan paling parah dina sejarah sakola eta.